Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab tijan. Kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ka jalma mukmin sareng kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat ka jalmi mukmin unggul. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep milik Gusti Allah atau nepi kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalametan ala rasulillahi eta muga tetep ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du sareng dina sabadana maca bismillah shalawat sinareng salam. Payakul mangka ngadawuh saha fakirun jalma anu banget butuh rahmata rabbih kana rahmat pangeranna fakir al khabiru anu waspada al basiru anu ningali. Ibrahimul Bajuri tegasna Ibrahim al Bajuri bangsa Bajuri du taksiri anu ngagaduhan la sifat dalawora tolaba parantos nyupri parantos menta mini tikuring sahabadul ihwani sapalihna pirang-pirang dulur aslaha muga ngaluluskeun ngaaluskeun ngabaguskeun saha Allah Gusti Allah li kakuring walahum jeung ka ikhwan alhala kana tingkah wasana sareng kana kalakuan an aktuba kana yen nulis kuring lahu pikeun ba'dul ikhwan risalatan kana hiji risalah tastamilu anu ngurung ieu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan wa addadiha sareng pirang-pirang lalawanana sifatil maula wa masareng perkara ya juzu anu wenang ieu ma fi haqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa alama jeung kana perkara ya jibu anu wajib ma fi haqqi rusuli di hakna pirang-pirang utusan wa masareng perkara yastahilu anu mustahil ieu ma teh fi hakim di hakna rusul wa ma sareng perkara ya juzu anu wenang ieu ma pajabtu maka nyubadanan kuring hukabadul ihwan ila dalika kana itu an aktuba lahu risalatan pakultu mangka ngucap kuring wabillahi taufik wabillahi jeung eta tetep ka Allah atanapi milik Allah taufik wari taufik. Yajibu wajib ala kulli mukalafin ka setiap jalmi mukalaf naon aya ripayan ngamarifatkeun kulli mukalaf makana perkara yajibu anu wajib ma fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil ieu ma wa ma jeung perkara ya juzu anu wenang ieu ma payajibu mangka wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud wa diduhu sareng ari lalawanana sifat wujud al adam eta sifat adam teu hartosna teu aya wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana wujud kana itu sifat wujud teh wujudu hadhil maluqati eta ayana ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al qidamu sifat qidam wa ma'nahu sareng ari maknana qidam anahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah la awala eta taya kawitanana eta tetep lahu ta'ala ka Allah ta'ala tanapi pikeun Allah ta'ala wadiduhu sareng ari lalawanana qidam al hudusu eta hudus anyar sifat hudus anyar teh wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana al qidam annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun bukti Allah hadisan eta anu anyar teh aya kawitna lah taja tahtang tumi kabutuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa sareng ari lah taja ila muhdisin muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala fi haqqihi ta'ala hakna Allah ta'ala
naon al baqo sifat baqo wa ma'nahu sareng ari maknana sifat baqo annahu eta saestuna Allah taala bari makhluk Allah la akhira eta ya akhirna eta tetep lahu pikeun Allah wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu al baqo teh annahu ta'ala annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukan eta lamun buktos Allah fanian eta anu ruksak lakana tah tangtos bukti Allah teh hadisan eta anu anyar wa huwa sareng ari lakana hadisan muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al muhalafatu lil hawadis sifat muhalafatu lil hawadis wa maknahu sareng ari maknana al muhalafatu lil hawadis anahu etas anahu ta'ala eta saestuna Allah ta'ala laisa eta teu aya Allah eta lain Allah memasilan anu eta anu nyurayaan eta anu ngakuran lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar palaesa mangka teu aya lahu eta tetep pikeun Allah naon yadun panangan wala ainun sareng teu soca wala udunun sareng teu cepil wala ghairu dalika jeung teu salianti tu yadun ainun udun min sifatil maula buktina pirang-pirang sifat anu anyar pirang-pirang anu anyar wa tiduha sareng ari lalawanana al muhalafah al mumasalah tu eta mumasalah aya pantarna silih pantaran wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana muhalafah annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukan eta lamun bukti Allah mumasilan eta anu nyarwaan lil hawadisi kana pirang-pirang nu anyar lakana tatang tubuktos Allah teh hadisan eta nu anyar wa huwa sareng ari lakana hadisan muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib haqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al qiyamu bi nafsi sifat qiyamu bi nafsi wa manahu sareng ari maknana qiyamu bi nafsi annahu ta'ala eta saestuna Allah ta'ala la yaftaqiru eta teu mikabutuh Allah ila mahalin kana tempat wala ila mohosisin jeung teu kanu nganyarkeun wa diduhu sareng ari lalawanana ya al qiyamu bi nafsi alih tiaju eta mikabutuh ila mahalin kana tempat wal mohosisi jeung kanu nganyarkeun wal muhosisi sareng kanu nangtukeun wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana al qiyamu bi nafsi annahu ta'ala saestuna Allah ta'ala annahu ta'ala eta saestuna Allah lau tawih taja eta lamun mikabutuh Allah ila mahalin kana tempat lakana tatang tubuktos Allah sifatan eta sifat wa qanuhu jeung ari kabuktosan Allah sifatan eta sifat muhalun eta mustahil walau hitaja jeung lamun mikabutuh Allah ila mohosisin kanu nangtukeun lakana tatang tos bukti Allah teh hadisan eta anu anyar wa qanuhu sareng ari kabuktosan Allah hadisan eta anu anyar muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat bidzati dina zatna wa fi sifati jeung dina sifatna fil apali jeung dina padamelanana fi sifati dina pirang-pirang sifat wa fil apali jeung dina pirang-pirang padamelanana wa ma'nal wahdaniyati sareng ari manana sifat wahdaniyat bidzati dina zat eta annaha saestuna dat laesat eta lain dat murokabatan eta anu disusun min azzain tina pirang-pirang juz bagian mutaadidatin anu bing-bilangan wa manal wahdaniyati jeung ari maknana sifat wahdaniyat fi sifati dina sifat annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laesa eta teu aya lahu eta tetep pikeun Allah naon sifatani dua sifat paktsaratul leuwih loba min jinsin wahidin tina jenis anu sahiji ka kudrata ini seperti kedua kudrat wa kada jeung nya kitu disatuluina walaisa jeung teu aya li ghairihi pikeun sali eta tetep pikeun salianti Allah naon sifatun sifat
tusabihu anu nyaruaan ieu sifat tahu kana sifatna Allah Ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati sareng ari manana sifat wahdaniyati sipil apali dina af'alna annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laisa eta teu aya li goiri eta tetepikeun salian ti Allah naon fa'lun padamelan atana fi'lun padamelan minal af'ali tina pirang-pirang padamelan. Wa diduha sareng ari lalawanana sifat wahdaniyat ta'adud eta ta'adud sifat ta'adud hartosna bilangan. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana wahdaniyat annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun buktos Allah mutaadi dan eta anu bilangan lam yujad mangka moal dipendakan naon sayun hiji perkara min hadhil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk. Wallahu a'lam. 10 menit. Wajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah Ta'ala naon al qudratu sifat qudrat wahia sareng ari al qudrah sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah Ta'ala yujidu ngayakeun Allah biha ku qudrat wa yudimu sareng ngeuweuhkeun Allah. Wadiduha sareng ari lawan sifat qudrat ala jueta ajzuh apes wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana qudrat annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun buktos Allah ajizan eta anu apes lam yujad mangka moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara min hadhil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah Ta'ala naon al irodatu sifat irodat wahia sareng ari al irodat ya sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah Ta'ala yohosisu nangtukeun Allah biha ku sifat irodat al mumkina kana perkara nu mungkin bil wujudi kana ayana au bil adami atawa kana eueuhna au bil gina atawa kana sugih au bil faqri atawa kana fakir au bil ilmi atawa kana ilmu terang au bil jahli atawa kana jahal bodoh ila ghairi dalika nepi ka salian tinu kabeh wujud adam gina sareng saterasna. Wa diduha sareng ari lalawanana sifat irodat al karohatu eta sifat karohah hartosna kapaksa. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana sifat irodat annahu eta saestuna Allah laukana eta lamun buktos Allah karihan eta nu kapaksa lakana tahtang tos bukti Allah te ajizan eta nu apes wa qanu sareng ari kabuktosanana Allah ajizan eta nu apes muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah Ta'ala naon al ilmu sifat ilmu wahia sareng ari al ilmu sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah Ta'ala ya'lamu uninga Allah bihaku al ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara. Wa diduha sareng ari lalawanan al ilmu al jahlu eta sifat al jahlu bodoh. Wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana ilmu annahu eta saestuna Allah laukana eta lamun buktos Allah jahilan eta anu bodoh lam yakun tah moal bukti Allah muridan eta anu ngersakeun. Wa huwa sareng ari lam yakun muridan muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah Ta'ala naon al hayatu sifat hayat wahia sareng ari sifat hayat sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah Ta'ala tusahihu anu ngesahkeun
ieu hayat lahu pikeun Allah atau pika Allah naon ayat tasipa ieu narima kasipatan Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi sareng lianti ilmu minasifati buktina pirang-pirang sifat wadiduha sareng ari lalawanan al hayat al mautu eta maut wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana sifat hayat annahu eta saestuna Allah laukana eta lamun buktos Allah mayatan eta maut lam yakun tah moal buktos Allah qadiron eta nu kawasa wala muridan jeung teu anu ngersakeun wala aliman jeung teu anu uninga wa huwa sareng ari lam yakun qadiron muhalun eta mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon asamu sifat sama wal basaru sareng sifat basor sama nguping basor ningali wa huma sareng ari asamu wal basor sifatani eta dua sifat qodimatani anu qodim kadua-duana qaimatani anu tumetep kadua-duana bidatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala yan kasipun narima terbuka bihima ku ye sifat sama jeung basor naon al maujudu perkara nu aya wadiduhuma sareng ari lalawananana sama sareng basor al somamu eta somam wal umyu jeung umyu somam torek umyu lolong wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana sama sareng basor qauluhu ta'ala eta dauhan Allah ta'ala wa huwa samiul basir wa huwa sareng ari Allah as-samiu eta dat anu nguping al basiru dat anu ningali wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al kalamu sifat kalam wa huwa sareng ari sifat kalam sifatun eta hiji sifat qodimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala walaisat sareng lain itu kalam biharpin eta huruf wala sautin jeung teu aya sora wadiduha sareng ari lawanan kalam al bukmu eta sifat bukmu hartosna pireu bukmu wa huwa sareng ari bukmu al khorosu eta pireu wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana sifat kalam qauluhu eta dauhan Allah subhanahu wa ta'ala wa kallamallahu Musa taklima wa kalama sareng parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Musa kakang jeung Nabi Musa takliman kalawan ngadawuh sanyana wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu kabuktosan Allah qadiron eta anu kawasa wadiduhu sareng ari lalawananana kaunuhu qadiron kaunuhu ajizan eta sifat kaunu ajizan kaunuhu kabuktosan Allah ajizan eta nu apes wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana kaunuhu qadiron dalilu qudrati eta dalilna sifat qudrat wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu kabuktosan Allah muridan eta anu ngersakeun wadiduhu sareng ari lalawanana na kaunuhu muridan kaunuhu karihan eta sifat kaunuhu karihan kaunuhu kabuktosan Allah karihan eta anu kapaksa wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana kaunuhu muridan dalilul irodati eta dalilna sifat irodat wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu kabuktosanana Allah aliman eta anu uninga wadiduhu sareng ari lalawanana kaunu aliman kaunuhu jahilan eta sifat kaunu jahilan kaunuhu kabuktosan Allah jahilan eta anu bodoh wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana kaunuhu aliman dalilul ilmi eta dalilna sifat ilmu wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu kabuktosanana Allah hayyan eta anu hirup wadiduhu sareng ari lalawananana kaunu hayyan kaunuhu mayitan eta sifat kaunu mayitan kaunuhu kabuktosanana Allah mayitan eta nu maut wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana kaunuhu hayyan dalilul hayati eta dalilna sifat hayat
wa yajibu sareng wajib fi haqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu kabuktosanan Allah samian eta anu nguping basiron anu ningali tur anu ningali wadiduhuma sareng ari lalawanana samian basiron kaunu asoma eta sifat kaunu asoma kaunu kabuktosan Allah asoma eta anu torek wa kaunu sareng kabuktosan Allah ama eta nu lolong wa dalilu sareng ari dalil nala dalika kana kaunu samian basiron dalilu sam'i eta dalilna sifat sama wa dalilul basori sareng dalilna sifat basor wa yajibu sareng wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunu kabuktosan Allah mutakaliman eta anu ngadawuh wa diduhu sareng ali lalawanana kaunuhu mutakaliman kaunuhu abkama eta sifat kaunuhu abkama kaunu kabuktosanana Allah abkama eta anu pireu wa dalilu sareng ari dalil nala dalika kana kaunuhu mutakaliman dalilul kalami eta dalilna sifat kalam.